Tapi cobi emitan deui. Kumaha ayeuna nasib asuhan si Ami? Malah seueur di antawisna Ami teh gaduh pamatuhan. Nyuhunkeun kawijaksanaan-na we. Ish. Bener-bener ka dewek. Tapi apa eta teh? Alatan instruksi ti Bapak. Jeung deui, da maranehna teh lain si itu si eta. Tapi nu sok ngalayanan Bapak keneh. Ayeuna maranehanana ngaligeuh. Padahal mah maranehna oge gaduh tanggungan kalebet abdi. Manggeus. Lieur ka dewekna. Pokona perkara eta moal bisa diomeh-omeh deui. Tidak bisa resikona. Ayeuna sabaraha butuh duit teh? Kasih Pak. Berapa teh? 20 juta. 20 juta dedeng yang temeri. Teu saha? Henteu. Cepil Bapak kuping keneh. Lambai abdi pentas keneh. Lam resak itu. Dia uji tedamang walas. Sudah dioperasi. Amuin. Duit 20 juta lain kita leutik atuh mani. Ulah keur merek. Keur nginjeupkeun ge eueuh. Pencanten. Apos mah karapu kota. Pangasian Bapak janten wali kota ge. Langkung disakitu. Sasasihna. Cek saha eta? Yo, gaji dewek jadi wali kota teh. Ukur 3 juta sabulana. Teu acan sisi gigirna. Di sisi di mana? Di mana? Fitnah. Mentok kabubuhan. Allah, Bapak teh. Yo, Pak. Abdi ge da teu bodoh. Moal mungkin Bapak toh-tohan hoyong janten wali kota. Ari ukur munggudan apos 3 juta mah. Bade ngopet mah. Ngopet weh. Hah? Ngopet. Eta. Disebut ngopet ka dewek. Yo. Dewek jadi wali kota teh. Lantaran hayang mengabdi. Tuh. Pasar Binangun. Anu baheula di dulu. Kahuruan. Saha nu ngawangun jadi sakitu agrengna. Pan aing. Can stadion Cikupa. Anu sakitu halusna. Usaha dibangun. Waing deuleu. Acan ngaratiskeun biaya berobat. Ngabagikeun beas miskin. Ngawangun jalan dan segala rupa. Saha nu saranana? Aing wali kota. Tak percaya. Lamun nya Bapak gaduh perhatosan gaduh teu mampu. Meureun Bapak ge moal hese nulungan abdi. Anu butuh ditulungan teh. Marni, Pak. Awewe nu sok tigalentoran ku Bapak. Naha Bapak teu karunya? Majek aing ge eueuh. Tari sia berpaksa. Ya. Dewek nyarean sia teh kana gratis. Sarua we maya dalat di mulia. Tah. Lamun sia butuh duit, jual awak cimbalek. Dasar racun. Nah, lanjut. Ari didinya lain tukang bucah gitu. Ya. Pan didinya lagaran di dia teh. Di dia jeung babaturan di dia. Anu salila ila penguar-penguar kelakuan didinya. Naha,
iya mah teh menit lengles. Kawas lain budak Cikawai. Sakitu aramna deui ari balik teh. Lah, atos mak, tong diemutan. Gege, mau burung datang. Mage apal. Tamtu si Mardi bakal datang. Tapi naon hartina datang. Lamun cuma kaburu dikurupkeun manten. Ih, ari emak nyarios teh sok saeungeutna. Ulah kitu emak, angguran mah ngadoa, sangkan enggak didamelkeun deui. Asa geus hareup angeuna. Tipoe ka poe. Asa beuki karasa we nyeri hate. Emak, ulah sok pentas serpan, pamali, pancek mage, jodoh, pati, bagja cilaka, pangeran anu maha kawasan, anu samah dharma ikhtiar. Arahun. Lain rek kalelengkahan pangeran. Da urang ge apan urang kumaha ikhtiar. Tapi kun ningali hasilna. Asa can tembong bakal saluyu jeung nu dipikah hayang. Gusti RT ge apan geus diuruskeun ka desa. Tapi tengah hati aing mah naha ari batur anu lubang libung pakaya bisa berobat haratis ari aing anu sakit susukuhatna bet hese. Wah, atos mak, tong diemutan. Kuliah mata baruit hate. Mending ge jangan wae. Mana kitu ge mere lain pilih. Lain mah teu ikhlas narimakeun ieu panyakit. Ngan hayang we aku beunang keadilan. Saeutik wae mah. Mun tea mah kadahkeun tereh-tereh kadunya. Moal teh teuing ngorekeun umur. Tapi pandak mah hayang katumpulanku anak. Tuhan, mama semoga sasaha deui. Begitu tea si Mardi deui. Ini jurung kawin. Betugas baik. Bos, Sedaya kabur. bos.
pejabat. Ci, salah aku coba. Siga-siga saya ngomong di Karjo teh. Mejeuna rek itu oge. Pupuhan, wawuna kasih Tarjo teh. Teh sama-sama tiga. Opo, kieu deui seni. Aya hal penting. Kami kita geuning teh we. Langsung nyari tanah. Aya naon? Oke. Ilaha kada timbul. Kumaha kabejana? Angger bae itu yang bisa tetangga deui tapi dak di ditu ge teu bisa manong-manong acan kurang teh ditundung seni tundung kira-kira ieu aya mah keluh anu ngapula